Saya si kemok di tadi, saya ini orang. Tayo. Urang. Mana? Iya, urang mata. Buru itu ka dieu, bisa ka dieu. Gerak teu ke. Six hours later, several bad puns later. Bos, lu. Bedi tua. Bedinya. Tuh. Ayo. Balik bos mah orang ditinggalkan, orang digebugan jadi nate Udah urgent atau bima masalah na aing Korea digebugan ku batur ge. orang sian terus kumaha tuh ayeuna selanjutnya Nyawayana kudu ditagihan. sian kadinya mah euy pingkeun mah lamun eta ulah ninggalkeun atuh kudu bebarengan Ngomongan ke mah tadi marusuh atuh da siga ngelobaan eta nu ngudagna. tempo susah mah orang ditinggalkeun wae belana tak pingkeun mah kudu bejaan heula bos lamun rek kabur teh Yang geus lah ke mah geura urang kompromi One eternity later. nah urang da pelumpat pan imah urang Oh, nah, atuh mana ngelu riweuh maneh mah. Sudah ruas. Oh, nah atuh urang balik heula. Keles sirinya udah ka dieu. oh Cewek ngariung heula yuk. Aduh, bener. Cara bener atuh di palem teh. Lama mana mah kitu. Mungkin mah ya teh gitu teh. Bener teh. Naon rek ka dieu? Bener gitu euy. Bau. Dengan bau. Telepon heula bro si eta sirinya mah para rogo bisa kaburu puting temu puting mana. Silakan. Buru atuh. Buru atuh nilila aing. di mana deh nyu rek jadi mah ka dieu ka dieu ka tempat biasa oh atuh rek jadi cenah rek jadi ka dieu Jadi bener heeh syukur jadi mah. Many months later. Eta ulah jurutan teuing euy. Ah bocah. Eta kunaon maneh? Iya ya. Tuh, ingat tuh. assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam. Cocok mangga tadi. Alhamdulillah. dari asa Eta geuning si bapak hajina teh mulang ti Makkah eta. Mana eta mah hadiah tina cici. Eta kitu apa lo. Kawara. Soek. Gimana mau gantina soek. Kumaha kiosna ieu? Ya Allah. Saena. Mokna mana ya teh? bu tadi orang mau panggil lompatan di dia kan itu buah bangsat saha Seberapa orang? dua Pakai baju kumaha bajuna? Ya si Emo. Emo lah rusuh mawa koper ngajingjing koper Emo kata mah euy. heeh jeung nak pipiran teh Ya naon? Tadi lu sama kamu aja teu. lumayan hanya kumaha tuh ayeuna Nah, si Emo bisa di dieu.
Oh, da bieu lah lompat lah rusuh mau koper kawetan. Lain Mana talian carinya biar teh kumaha Aduh, pandai ka dia da. Mun kana wokeun bangsa. Hari di dia mah kan teu apalna naon, dititah ka dia da bieu aya. Sampai kasurupan. Oh, isu teh lain ti dia. Wah, soek ya teh. Ha atuh kumaha ieu? Yang balik ke yo. Kumaha ka dieu deui maneh mah. Coba mun di talian. Oh, teu apal. Rancang-cang lah nya tangkal. Duh hari urang kumaha rek kinyem aduh. Urang papanama kana butuh jangan jajan budak. Teh jiga moal maya deui deh guys, kemokna oge. Kumaha tuh urang kana butuh ya. Udah jiga ngamuk tadi. Telepon. Coba nah karunya lah. Telepon minta hampura karunya. Terus akhirnya orang minta hampura lah. Karunya ya si Ibi. Masuk ka tuh. Yang telepon beas butuh ya Pak Nacer. Oke lah yang telepon. Gerahar. Tahu tunggu lah, karunya lah telepon we. Oke lah ngajaran lah Besok ajaran. Sok karunya lah si Ibi tuh. Bro, aja ya. Terus diangkat teh. Kela atuh sabar. Gila itu karunya si Amang tuh belan puting jeung si Ibi na ka dieu. Karunya teh gawe-gawe lamun beas meureun isuk can Kurangin ya mulik. desa. Jauh-jauh. Udah tadi angkat. Sekali deh kali. Telepon. Diangkat kira sok ada. Bakal Paling ge bakal. kelumpat meureun. sok geura. Sok angkat. Angkat di telepon itu. Rek teh diangkat kumaha da parem. Telepon atuh. Dah, tas kamu. Balik mana mah? Sok. Halo. Embung naon tadi oge geuningan disangka bangsat urang diudag. Oh sok lamun eta cing bener, cing pasti. Ulun kaos tadi geura. Hah? Bos, kumaha ya? Kita ka ditu deui. Beda tuh. Ibu bulukan. Ka. Ya ayolah kan mah orang balik dulu daripada duit itu balik di kadewe. Oh siap ayeuna kadinya. Kela. Ngajamin teh keamananana. Heeh, awas kos tadi deui geura. Kayak orang bisa disangka bangsat. Heeh, siap meluncur ayeuna. Ayo, Bos. Ayeuna. Atuh. Kade kudu siap kos tadi strategina. Oh, no. Kompromi. Gila. Assalamualaikum. Calik. Atas calik kan. Oh, udah sekeun tadi anu mas pakokeun. Sorry. Apa aja ya? Duh, ini sesak hayang di wae. Tidak wae tuh. Tahu udah terus aya. Beri naon no? Tuh. Sisa rek kumaha ieu maksudna ayo minta ka dieu deui. Didinya rek maya minta ka dieu deui urang. Hah? Buka tuh. Ayo rek nyem deui. Gimana? Iya. Tah ieu jeung si Rinyu. Hayo-hayoan nginjem wae.
Tapi emangnya bisa nyayar. Cing balik mah mayarna. Balik. Saya lagi gawe naon? Tanya aku ada satu orang langsung. Mah nih kitu-kitu teuing atuh tong kitu atuh era kuno lain. Lamun era matakna dar pagawean teh bener. Ngalawan wae Mulai ngelawan. Ada negara lu. Sok ngalawan wae udah masalah teh. Oh, nunggul nih soe. Cewek kitu jeung kitu. Daharkan kuning tah. Parahnya nyeum duit mana teh. Duit Duit mah ieu. Wes mending Geus pisakeun lah. Kita jadi kan nyeum duitna. Oh iya. Sok lamun geus gawe aja rek balik sok. Balik. Pomot tuh duit. Cari ka teman Jadi itu deh. Green teh geura. Kok butuh beas mana itu duit. Itu. Oke, bener. hari 1 bulan. Jadi wes soek kelek tuh tinggal gede. Oh, oke gede. Kayak gampang lah nu ngari mah. Aing rek mugukeun ieu tah nu can malayar. Ayeuna atuh. Heume engke can pugu aing teh teh. Kumaha bayar heula? Geus digebugan aing teh tadi geus diudah geus lompatan. Nah nyari kana ka urang. Oh geus ngajak rek nanyakeun heula. Tanyakeun sih yang kakek gituan nunggu. Sieun bos. Sok tanyakeun. Sok kumaha ieu? Boga can. Sing tahu ngomong ke sing eta nagaan atuh. Woi, Geus gituan ini tinggal. woi. Iya. Isukan we atuh. Heuh? Atuh. Baru wis kan ge. Isukan we. Isukan. Amun asa hayo wae isukan ayo. Bae isukan. Bener ya teh isukan. Mun isukan berarti kudu jeung nu ayeuna berarti double mayarna 2 kali jeung isukan. Kebijakan tuh. Berarti jeung mun jeung isukan mah double mayarna. Nya. Nya bueuk kudu aya kade. Sukan diusahakeun lah. Kumaha isukan? Urang di sekolah ieu peuting aya duit atuh. Nya sukan lah. Oh, wayahna kudu aya. Siap. Jadi double. Double. Awas we lamun isukan eueuh. Tagih teh rese. Nya lah. Surupan naon teu parugu. Sok saena nu rek minjem teh? Nasi ibi duaan lah. Iya, doain. Sabaraha butuhna? Wis. Bau. Jangan nyaho. Sok langsung tanya. Sok kalau sabaraha nginjemna. Ke heula geus nyaho can pelaturanana. Peraturan naon ieu teh? Naon can apa peraturan? Can lo. Bacakan. Jadi kieu pelaturanana nya. Lamun ayeuna nginjem, isuk teh kudu aya mayar. Lamun isuk eueuh, double jadina mayarna. Telat sapoe, jadi asupna 2 poe, double. Ayeuna telat 2 poe jadi 3 poe. Terus we ka dituna terus namahan jadi double. Matak bisa kudu bisa setor teh pas tepat waktu. Jadi ibu teh amin teh terus namahan wae. Oh. Berarti teh lain oh. Tempo mayar rodat kira kosi gitu. Nah peraturan asa kieu-kieu teuing. Ini kena miskin urang mah ya. Ulang lah. Terjadi oh. Kumaha jadi. Ki dieu teh sampe ngagedean bungana. Oh, teh mayar sapoe. Dia kan nginjemkeun unggul gitu ge. Untung dibere nyemnya. Lah, aing udah terugi nginjemkeun we. Rek nginjem rek moal terugi teh kah. Aing mah haat nginjemkeun. Peraturan mah kumaha aing we. Ting mah terugi. Sok tulus moal nginjem teh. Banyak. Dan kumaha sih teh. Tulus teh. Tulus. Sok sabaraha rek nginjemna? Sabarang nginjemna? Atuh terserah sok we kumaha mamah. Butuh tuh minyak urut. Atuh kenaon minyak urut nu teh we atuh aya mah. Maksudnya minyak keur ngurut. Meragakeun bieu mah. Oh. Mana asuh. Sok. Dia sabaraha nginjemna teh?
Sabaraha? Oh, kan baiklah 150 we aya mah. Oh, 150. Sok ka sate. Sok lah, sok lah bea tah. Aja ya, bisa urang. Lembang urang supaya buat deui we. Iya, eta duit Kana duit teh. Bisa urang da moal. Cing. Segi goblok. Balik tuh. Deukeun duit. Naon ieu? Hejo kana duit teh. Minum teh ka mana huluna? Tinggal darian deui we ku Eta kieu kana para bos kos pajung teh. kan istri nyoklan, pamajikan Ulah lain beak, sok beak. Salaki lain. Dengeh heula. Duit salaki, duit pamajikan kene. Lain tapi ulah para bos kieu hareupeun dewek atuh. Makan bae. Diri itu gila. Atong jadi Udah, kulungan. Gunungan gitu. Puas. Parah. Gila. Karya isukan tah setorana. Tah duit mah dipepekeun ka salaki maneh. bos kumaha A few moments later. Karya tah setoran isukan. Antara lateuy. heula asa can ditulisin teh. Juga atuh tulisan. Sangarana. Rinyu. Hah? Rinyu. Masukan bae tulis di mah. Bos atuh leweh wae. Bisa urang kuat bisa kuat. Nah, beres kemudian lah. Mulai ah. Ya. Ade, asa yo ditagih yo. Sukan siapkeun. Iya atuh awas. Kade ta sukan siap. Aya. Kan ini Oteng konsumen. Oteng naon itu? Oteng bieu duaan. Ribut oteng karekur hiji. Oteng heula bieu konsumen eta kudu tempo doaan sok. Kareke hiji atuh ke oteng. Oteng heula. Oteng heula. Oteng euy. Misalkan geus 10 konsumen diberekeun Buru oteng. Anu dia teh geus mere konsumen. Buru oteng. Oteng. Mending masih eta ge masih eta. Isukan bayar. Oh, kasurupan. main gorengan. Nah, cingkeun deui mah urang lamun hayang boga oteng gede kudu kompro. Non. Cingkeun deui mah lamun hayang oteng gede kudu Komprame.